Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda dudi pada beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadaratinu maha kawasa. Urang tiasa petepang dangu deui sareng simkuring acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawa Pati hasil karya atanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ka 60 nanya. Mohon teu karaos mitranya parantos 2 sasih we ieu carita teh langkung malihan mah. Sumangga mitra ame teu jangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu caritana. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda, panci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting, khususna di lembur Cibedug. Nyatana di bumina Juragan Pardi anu harita nuju dilalab ku si Jago Merah. Tanapi kahuruan eta hanca teh mitranya. Sumaga mitra urang pusirkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Awas kasarisi mentong ngaharalangan atuh euy. Jeung deui ulah dareukeut teuing deuleu. Itu seuneu meuni gede hayang kaduruk Ceuk Mang Ohim anu geus datang bari ti beberege ngajingjing ember. Samalah dituturkeun ku batur-baturna sarua ngajaringjing ember. Ningali kitu buriak atuh jalma anu ngagarimbung nyingrai. Mang Ohim guragiru nyampeurkeun ka pelebah Juragan Pardi anu katempo awakna harita keur gogoleran dina lemah. Sarta pada ngareprukan ku sarung. Ningali kitu geus teu loba dicatur. Sabur cai saember dibanjurkeun kana awakna seuneu ka kali cesahan. Sabur deui atuh dibanjuran ku baturna. Teu lila pes atuh seuneu teh pareum. Awak Juragan Pardi ngagoler nang karak bengkang. Samalah katempo meuni ngebul sarta kaambe bau daging anu kaduruk. Kasugri kaum dangu. Kaayaan Juragan Pardi geus teu mangrupa. Estuning kacida matak pigawatireun jeung matak ginggiapeun anu ningali. Sanggeus katempo seuneu pareum Sarip gancang muru ka bapana. "Ama," Sarip ngegero ka bapana. Brek diuh gigireun hing ceurik ngaguk-guk. Panon Sarip mencrong kana awak bapana. Leungeunna hayang ngarampa tapi teu wasa. Lantaran awak Juragan Pardi katingali hideung kulitna boleger campur jeung getih. Dagingna setengah hasak. Nya cindekna mah geus teu mangrupa jalma. Astagfirullahalazim. Ya Allah Gusti anu Maha Agung naha dugi ka kieu nasibpun bapa teh. Ama, hapunten abdi, ama. Sarip ceurik ngaguk-guk gigireun bapana anu katempo ngabebengkang. Sarta geus teu usik teu balik. Ku sararea teu kagambar sakumaha nyeri jeung peurihna hate Sarip dina mangsa harita. Sarip ceurik lolongseran disaksian ku Pak RT jeung Mang Ocin. Kitu deui anu sejena. Tapi hanjakal saurang oge eueuh anu bisa nulungan kana sedihna. Anu araya di dinya ukur bisa ngariung naringalikeun bari pating haruleng. Saurang oge eueuh anu bisa cacarita. Sarip saeutik oge teu nyangka lamun dirina kudu ngalaman sarta nyaksian kajadian anu kacida matak ketirna. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Parah geuning ieu mah.
Ceuk Pak RT terus ngadeukeutan ka Juragan Pardi. Gog cingogo gigireun bari nitenan kana kayaan awakna anu katingali geus teu puguh rupana. Sarta pada ngariung digugulung kunu araya didinya. Pak RT, enggal tulungan pun Bapak ya Pak RT. Enggal tulungan. Ceuk Sarip menta tulung ka Pak RT sangka nulungan anu jadi bapakna. Anu harita katempo geus teu walakaya sarta teuing hirup keneh teuing henteu. Sabar yang sabar. Tangtu ku Bapa oge rek ditulungan. Ke daguan heula sakedeung Bapa rek ka imah Pakuwu. Rek laporan sakalian rek menta tulung. Sangkan Bapak Ujang sagancangna dibawa ke rumah sakit. Enggak Pak RT. Mungkoman ulah lami. Pargi abdi teu kiat ninggal pun Bapak anu kaya sapertos kieu mah. Aduh. Teu kiat Pak RT. Ceuk Sarip kadenge meninggal leungis mata kuatir. Kadenge caritaan kitu Pak RT teu miceunaan waktu. Harita keneh gancang indit rurusuhan rek ngajugjug ka imahna Pakuwu. Ari maksudna rek mere laporan lamun warga masyarakat peuting eta aya nu keur meunang kamusibahan. Sarta rek sakalian menta bantuan sangkan mawa Juragan Pardi ka rumah sakit. Ari tujuanna ngerah gancang ditulungan. Nya atuh teu kudu dicatur di jalana mitra. Urang kocapkeun bae Pak RT geus nepi kanu dituju. Tapi kacida mata kanjakal lantaran Pakuwu teu kasampak. Anu aya di imah ngan ukur bojona jeung anak-anakna. Sedengkeun Pakuwu keur aya urusan kaluar kota. Sanggeus menang beja sarupa kitu Pak RT gancang amitan terus ngagirig balik. Aduh, kudu kumaha hari geus kieu. Pakuwu kaparengan keur eueuh. Nya kudu kumaha nulungan Juragan Pardi. Anu tangtu kudu gancang dibawa ke rumah sakit. Sabab lamun teu bisi teu katulungan. Pak RT ngomong sorangan, peringan gedig lempang rurusuhan, ngajugjug ka imah Juragan Pardi bari mawa hate anu kacida pisan hanjelu. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, Pak RT geus nepi terus gancang ngadeuketan ka Sarip. Pak RT, kumaha Pakuwu teh aya? Ceuk Sarip gancang tumanya ka Pak RT anu kakara datang. Aduh, hanjakal pugo ge teu aya. Sabuda majeuna teh nuju angkat keluar kota. Tah kitu saur bojona mah. Walon Pak RT katara paromana hanjelu. Niatna hayang nulungan tapi teu bisa da puguh di lembur Cibedug mah masih keneh arang langka ya jalma anu ngabogaan kandaraan. Salain ti Juragan Pardi jeung Pakuwu. Tapi ayeuna mobil Juragan Pardi aya di jero garasi. Sarta kuncina aya di jero imah anu ayeuna keur kaduruk. Sarta teu kapikir kumaha cara nyokotna, da puguh seuneu teh jelas lain heureuyaneun. Sarip bingung, anu teu manggih tungtung, susah anu taya hinggana. Lamun seug maksakeun nyokot kunci mobil geus tangtu kudu sanggup narohkeun nyawana. Sedengkeun seuneu anu ngaduruk imahna katempo beuki rongka. Samalah teu lila mapai kana garasi. Gur mobil kaduruk, jalma-jalma harita bukbek maranjuran seuneu, buria kabeh marundur ka tukang, lantaran hawa didinya karasa meuli panas nyongkap, sok inggis jadi matak ngabahayakeun. Sabab eta seuneu teh lain bantrak-bantrakeun, sok sanajan terus pada manjuran oge, tapi teu pareum-pareum. Kalah matak capek. Ngan hadena
Imah juragan Pardi rada anggang ti tatangga, daguh pakarangana lega. Jadi teu hariwang seuneu mapai ka imah anu liana. Gasugri kaum dangu. Mang Ohim jeung batur-baturna anu ti tadi terus-terusan manjuran seuneu. Geus mimiti ngarasa capek. Jalan anu dilewatan geus ledug. Tapi ari seuneu can keneh bisa dipareuman. Sok sanajan kitu sakabeh jalma teh teu parondok harpan. Terus bae pahibut bulak-balik ngaralacai. Teu srik namah indit itu datang itu pilih genti. Sararea gotong royong hayang nembongkeun kabelana ka kulawarga Juragan Pardi. Anu harita pareng keur meunang musibah. Sanggeus aya kana sawatara waktu, seuneu teh geus mimiti ngaleutikan, teu ngabebela teuing cara tadi. Reg atuh sawareh mah areureun heula da puguh geus teu kuat ku capek, brek dariuk dina taneuh. Kunaon ieu teh kalah ngadon caricing? Sok terus atuh banjuran, ngaraseun tereh pareum. Ohim, sok atuh kalah ngahuleng maneh mah. Ceuk Pak RT ngareret ka Mang Ohim anu keur diuk ngalungsar napasna ngahegak. Lain ngahuleng teh. Buku kuring jeung babaturan teh capek ieu teh. Ke heula anan atuh leur heula sakedeung. Jeung deui apan ti tadi di banjuran seuneu teh. Tapi geuning tuh teu pareum-pareum kalah mapae ka tukang. Tembal Mang Ohim bari nunjuk kana pelebas seuneu anu katempo ngabebela keneh. Ngarayap maju ka dapur. Ari bagian hareup mah ti tadi oge geus beak. Ukur tinggal lebuna jeung ruhak anu marak bak ruhay ngayang ka mana-mana. Sok bantuan atuh kudu sawarehna. Giliran kadinya pilih gende ngaralacai teh. Ulah ngan ukur ngadon ngalajuanan hungkul. Da lain hiburan ieu mah. Ceuk Pak RT Jahri nitah kanu sawarehna. Anu harita keur ngagarimbung ngadon lalajo sangkan giliran bantuan ngaralacai. Ngalacai teh mana rete? Pogo di balong oge. Rek saat lantaran ti tadi diakutan. Paling oge kudu ngalacai teh walungan. Tapi apan jauh rek iraha nepena. Mang Udin milu nimbrung bari melong ka Pak RT. Tadana reng hapranjuk kesang nangoprot da puguh capek ti tadi geus bulak-balik ngakutan cai. Terus kumaha turi geus kieu? Nyantep we atuh ayeuna mah RT. Cenah pareum sorangan. Jeung deui apan geus rek peak imahna oge. Sigana mah geus moal aya anu kapuluh kaya kieu mah. Sok we atuh tingali tuh, cenah geus maju ka dapur. Jawab Mang Ohim bari ngusap kesang. Panon melong kana seuneu anu geus mimiti ngaleutikan. Sabot ger kitu, purudul baturna anu sawareh daratang ngajaringjing ember. Sawur dibanjurkeun kana seuneu. Nya, teu lila pes seuneu teh pareum. Reup kaayaan teh jadi rada poek. Tapi untung loba jalma anu marawa obor. Imah Juragan Pardi anu gede jeung alus ayeuna ngan ukur tinggal ruhakna anu marakbak. Haseupna ngebul ka luhur anu katingali nyesa teh ngan ukur bagian dapur, tapi eta oge ngan saeutik. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Juragan Pardi anu awakna keur ngajoprak dina lemah. Harita di hareupan ku Sarip anu can eureun ceurik sarta padangariung kunu sejena. Sanggeus aya kana sawatara waktu kulisik leungeun Juragan Pardi usik. Ama, ceuk Sarip ngagero ka bapana bari ceurik. Panon Juragan Pardi ngagiler ka anakna. Aduh ampun. Sarip. Ampun, Amba. Lantaran Amba teh rumah segede dosa.
Aduh, jadi panas. Juragan Pardi kadenge nyarita lalaunan. Sorana haros-hos jeung pegat-pegat sarta dibarengan ku humarurung da puguh keur ngarasakeun kanyeri anu luar biasa. Ama, ieu abdi Sarip. Abdi anu kedah pundut ti hapunten mah. Margi rumaos teu tiasa nulungan ka salira ama. Hapunten abdi ama. Tembal Sarip barigap kana leungeun bapana anu boleger beureum sarta katingali semu tutung es tuning mata kinggiapeun. Sarip, kade kudu bisa ngajaga diri. Ama tegas teu kuat. Omat ama BHP Pak jaga adidap isade ade lantaran isyarat ayeuna ama geus moal bisa marangan. Kitu caritaan Juragan Pardi sarta mere amanat sangkan Sarip kudu bisa ngajaga diri sarta nitipkeun engge panakna anu bungsu. Ngadenge caritaan bapana kawas kitu, Sarip ukur unggek da puguh teu kuat ku picerikeun anu karasa geus nyelek dina tikoro. Cimatana murubut teureun masuhan kadua pipina. Acin, goreng BHP barudak dan ukur mane lo bisa dipercaya. Panas, panas. Juragan Pardi ngomong ka Mang Ocin bari humarurung mihapekeun barudakna anu dua. Nyaritana pegat-pegat dadana renghap ranjug kawas anu panganggeusan. Mangga juragan, jeung saya lempang. Juang putra masawios aya putmang. Amanat salira tang geus kumaha ke pada diperhatoskeun. Ruhun acin hampura yakuring. Ceuk Juragan Pardi kurileng padona kaluhur kawas rek tibalik. Ningali kitu sararea anu nyaraksian kacida ngarasa reuwas. Komo Sarip jeung Mang Ocin mah awakna mending ngeleper. Jajantung ratug hatena ti tadi tagiwur teu puguh rasa. Tapi sanajan kitu, srog Sarip harita gancang ngadeuketan ka bapana terus ngaharebos ngahaja ditompokeun kana ceuli. Ari sabab ngarah kadenge ku Juragan Pardi anu kawasna mah mangsa ajal geus rek nepi kana waktuna. Ama, dangukeun abdi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ceuk Sarip ngomongna bari jeung ti kakereket nahan sagala rupa parasaan. Sakuat tanaga negerkeun hatena. Tapi sanajan diperketkeun oge keukeuh teu bisa
Cimata terus murubut juuh masuhan kana pipina. Ari Juragan Pardi lalauna nurutan kana caritaan anakna. Geus kitu kulahek les Juragan Pardi saharita ngalepaskeun nyawana. Ama! Segruk sarip ceurik terus nyuuh kana awak bapana anu ayeunangan ukur tinggal layona. Peuting eta raga Juragan Pardi kudu papisah jeung nyawa. Mangsa ajal geus datang sarta teu bisa mundur, teu bisa maju, jeung teu bisa nawar. Sabab geus nepi kana waktuna kudu mulih ka jati mulang ka asal. Sakumaha anu geus ditangtukeun ku Pangeran anu Maha Kawasa, anu geus ngatur sagala rupa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juragan, geuning teu sangka beuteuh kieu tungtungna. Hapunten Juragan. Manghapunten. Kitu ceuk Mang Ocin, segruk atuh ceurik gigireun. Atena kacidang ngarasana langsa lantaran ayeuna dudunganna geus tilar dunya. Nya teu rek kitu kumaha atuh mitra. Pikeun Mang Ocin mah da puguh geus teu asa jeung jiga. Geus teu asa jeung jiga ka Juragan Pardi teh samalah geus dianggap kulawarga. Lantaran ti jaman keur ngora geus jadi pagawena sarta nyaho pisan kana sifat jeung kabiasaana. Tapi ayeuna Juragan Pardi geus leuwih ti heula ninggalkeun alam dunya ku cara anu teu disangka-sangka. Puguh bae maptak nyeri kana ati, maptak nyereset kana rasa. Tapi sanajan kitu, Mang Ocin tetep ikhlas tumarima sarta terus neneda kanu Maha Kawasa sangkan Juragan Pardi dunungana ditampi iman Islamna. Dicaangkeun kuburna sarta dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesugri kaum dangu, saenggeus sararea nyaho lamun Juragan Pardi ayeuna geus tilar dunya. Sakabehna ampir bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disambung ku ngadoakeun arwahna. Sangkan Juragan Pardi anu geus mulang ka alam kalanggengan cing digampangkeun sagala urusana. Gayaan alam harita geus liwat di saleureut kolot. Sedengkeun langit ceudem mega hideung pating garulung kawas anu rek turun hujan. Bentang-bentang anu biasa baranang eueuh anu tembong. Sabot keur kitu hiuk angin ngagelebug handaruan. Tatangkalan pating aroyag dang daunan pating arulang. Cungungung kadenge sora anjing babaung ti kajauhan dibarengan ku sora manuk jurig anu ngadadak hariber. Ngurilingan eta patempatan. Sakur anu araya didinya silih reret jeung baturna. Rei bulu punduk muriding asa cerengkat. Kayaan harita beut kawas jadi keung jeung keuman. Mitra cagelaya carita urang tunda heulanya. Insya Allah mitra kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.